jasad kabawa roh kabawa ku irama jasad malah mah istiqomah nyana asal isuk-isuk ngawudu jam 11:30 beatu dahar ke berang makan siang ke peting makan sore dah terus be sarena ge istiqomah roh nu suci kabawa ku irama jasad mulai ku hari wa nasiyat matuhizat minal ahdi wal misad pohon karena janji-janji anu geus dijadikeun roh tina perjanjian tadi yaumi alastu birabbikum dina poean alam alastu birabbikum ketika di alam arwah mapan ditanya hai arwah nun Gusti alastu birabbikum lain tak kaulah pangeran anjeun qul cak arwah bala syahidna sumuhun abdi nyaksian Gusti tek pangeran abdi tapi roh barang diasupkeun ka jasad kabawa ku irama jasad dahar nginum sare datang ka pohon ka Gusti Allah nasihat matuhidat aya anu kafir teu percaya sama sakali pangeran teh Allah naudzubillah musyrik dan munafik naudzubillah bidzalik geus tamah kacau balau aya anu percaya ka Allah ngan teu nyaho salat teu nyaho puasa cara si eta saha eta bae moal adalah deukeut imah urang teh tukang ngeunana geus sok adu kotok bae ditanya masa pangeran Allah ngeuleuh KTP da bener Islam tapi salat teh loh puasa teh zakat boh zakat alergi haji mah oh lu tadi teh alastu birabbikum oh aya nu belah dieuna oh sok salat puasa terus barang jadi DPR kakabeuna kumaha kaburuna terus kabelah dieuna pohoan alastu birabbikum qala syahidna wa dhannu annahum ilayna la yurja'un malah manehana nuturkeun kana irama jasad sehingga wa dhannu annahum boga sararangka arwah teh yang dirina teh la yurja'un moal dibalikeun deui ka Allah masya Allah palam tarji ilal watanil asli makanya na teu babali inget-inget daerahnya nado bangsa asal kampungnya nado bangsa asal tempatnya nado bangsa asal sumbernya nado bangsa asal panta tadi narohma urang ditu kuari jadi urang dia ke bakal balik di kaditu pohoannya na wazannu annahum ilaina la yurja'un kulantaran neuleus sepak terjang manusia nu dijero jasadna aya arwahan kos kitu ditilik di pakotaan nyembahna ka patung nu ka batu anu ka kayu aya deui nu nyembah ka jabatan nyembah deui ka harta datang ka pohon dina tata krama pohon kuari teh kana akhlak anu mulia dedeuhnya Allah ieu mah kudu ngutus janga bener-bener payarhamur rahman wa musta'anu alaihi dedeuh jeung nyaah Gusti Allah anu memang bakal nuhungan ka para arwah dengan cara biinzalil kutubis samawiyah masyaallah ieu kitab ku pohara-pohara tintuan Abdul Qadir ngarang datang ka urang terlena ieu ngadengekeun ieu nyaho mun dibacana kudu teu bisa mah
ieu ge urang kudu bisa puyung hese ieu hese lain alagaan Allah deudeuh nya karo nu mantak Allah nurunkeun kitab dimimiti kitab nu urang teu nyaho jumlahna 114 kitab kemudian diperkecil menjadi 4 Zabur Taurat Injil Al-Qur'anul Karim kunaon eta Allah deudeuh di masa Zabur di masa Taurat di masa Injil kuari di masa Al-Qur'anul Karim tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli ngelingan Gusti Allah ka para arwah bahwa urang teh boga lembur nu asli geus Quran ngajelaskeun hei pendi goblok sia ulah korupsi bae ulah nonton TV bae geus kolot tolol tapi teu ngarasa ditolol-tolol tah nya mah tenang bae kos nu moal balik ka ditu moal deuh cek jangan nu pae nu ngarora bae man teu moal kebel deui pen aduh Gusti Allah doaku Quran ngajelaskeun tazkiratan lahum bizalikal watanil asli sing hade cek Al-Qur'anul Karim ulah ngeridit sing hade ulah mabok sing hade ulah zina sing hade ulah korupsi tazkiratan lahum bizalikal watanil asli kade ulah perebut jabatan kade ulah perebut keagungan kade ulah perebut kemuliaan siapa boga lembur nu asli bakal balik ka ditu nu manta kangjeng ngutus kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi diutus teh 2 3 4 artina kami ngutus ka anjeun Muhammad hiji syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi siraja urang ngadongengkeun urang urang teh lain urang dieu hore lain urang dunia urang teh urang ditu urang langit kan haju poho ka Bali poho urang cakolot teh apa kacang poho kacang nama di mana cangkangna di mana aya kanja kacang anu di cangkangan bae teu bisa dipesek tau Bang aduh lain deui tau roh di alam lahut turun ke alam jabarut diganti pakaianana ku alam pakaian alam jabarut di alam jabarut turun ke alam malaku diberi pakaian alam malaku di alam malaku turun ke alam nasut alam mulki ieu ayeuna urang diberi pakaian alam mulki yakni jisim awak ruh anu nyana mah dijieun leuwih awal suci murni bersih diberi pakaian di alam dunia ayeuna jasad tercipta tidak barang nuhina anasirul arba'ah tanah cai hawa sedek dibentukeun jadilah jasad ruh diasupkeun ka dieu ruh nu mulya
dibere pakaian jasad anu hina diasupkeun ku Gusti Allah ruh kana jasad atuh pada kholat bi amrillah asuplah ruh kana jasad dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina Al-Quran dijelaskan wa nafakhtu fihi min ruhi ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allahu a'lam benar apa idza sawatu maka di manakah geus nyampurnakeun ka manusia dedek pangadeg jasad Tuhan nafakhtu fihi min ruhi kawan nyupkeun ka jasad manusia waktu dijerobotkeun indungna min ruhi tina ruh ingsun faqa'u lahu sajidin. Masya Allah, lamun urang dibere ilmu ku Gusti Allah dina ilmu syariat naik bertorikoh urang datang ke hakikat bakal kapanggih ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Urang mah kulantaran kuari ilmu na syariat ge asa-asa syariat ge asa-asa boro-boro kapanggih jeung ayat wa nafakhtu fihi min ruhi sebab tamak kudu ngaliwatan syariat melalui jalan thariqah jilid datang ke hakikat. Lamun urang geus kapanggih jeung wa nafakhtu fihi min ruhi atuh urang teh nyaho kana rahasia balik kana ruh Allah anu asli nu kuari ditempelkeun diasupkeun ka jasad urang bersih atuh nyaho urang jaeta teh ruh Allah sompral na ngomong antak hese ngobrolna ngaji kos kieu mah hese ngobrolna kudu bari lalagaan sebab naon loba nu teu mondok ngaji tukang karung ngaji ilmu hakikat ngaji ilmu ma'rifat atuh jomong kemana-mana tukang aspal ngaji ma'rifat aduh pamarentah ngaji ma'rifat guru sakola ulah ieu mah khususon ila ruhi tapi lamun terus dicaritakeun ya dina syariat naik tarekat naik ke hakikat dibahas ayat wa nafakhtu fihi min ruhi urang ka bawah nu bodoh ge bakal ka bawah lain amin can waktuna batak moal pasti bae dibere ngeunaheun ieu lamun kukula dibahas ieu ayat wa nafakhtu fihi min ruhi setik urang terlena engke salat ngeunah bakal maca Quran ngeunah ngan engke embungna naon bakal geus kulantaran embungna naon engke ribut jeung pamajikan ribut jeung anak
ribut jeung lingkungan sebab can mejeuna ayeuna apa dibere sebab engke digambarkeun di diri urang anu cek ulah teh engke urang teh ngarasa oh heueuh saya geus ngarasa sok diurus sok pantengkeun oh jah bakal ngan teu meunang sebab boga pamajikan keribut jeung pamajikan kok ka haji bareng haji ka Cilongok jadi kieu jadi beda ieu dingin amat sih sedengkeun aing cek jana geus siap jasa ieu jam 7 nginum madu jam 9 nginum madu jam 1 nginum madu jam 5 nginum madu ya awak geus seger jasa cakna tidak dicolek-colek mau bazir tah aya naon sih pada diri kakak nyana bingung nanya salah teu nanya salah anak beda kok abah jadi kieu mah nya dedeleuanana abah kabur jacak kula mah lain dedeleuanana abah bangun mencerong emang bebeja nyandung tanon abah tuh geus beda sak cek mana suka ju manas-manas emak bae keur mah aing tilok ditel-toel geus yang ngomong kitu emang kadeuleu kitu abah sia bebenehan lain kitu mah dedeleuanana mah tuh kan tuh beda kapanggih jeung tatangga cuek bae nanya henteu ditanya teu nembalan kan cak tatangga je ieu mah edan anyar ieu ya beda sebab naon nyana keur ngarasakeun ku sebab nyana teh teu seimbang jadi fitnah ieu ayat lain lalagan wa nafakhtu fihi min ruhi atuh saliwat ge kaula niupkeun ka diri manusia ruh kaula berarti di diri urang aya ruh Allah atau tinggal dijelaskeun bae tah trek gak jijah tinggal kitu doang ngan teu meunang ieu mah ngan sakadar ngabejaan doang teu meunang sebab naon atuh sia mondok teh betah sakalina betah masak malulu bebeja bega kolot mah beak beas amboy cak mana di imah ge sakeluarga teu beak aya sia beak deui dijual mah atuh sia mah lain mondok jualan beas beureun mah ceng loba omong mah ku betahna ge alhamdulillah tah mah omongan guru ku betahna ge alhamdulillah lain cak sia cak guru betahna ge alhamdulillah eta mah guru aya cak sia mah atuh kudu ngaji ceng lah mak ulah kitu mah mak panen deui atuh panen deui ge lain jang sia doang tuh tungtungna mah lain marifat masak melulu pan ieu mah keur carita ayat pohara ngan ulah dibongkar ditafsir mana baik sing ngabongkarna kecuali urang nyulusuk boga guru set karak dijelaskeun ku guru satungtung urang can masantren aju masantren ge bangun puluh ya ye atuh moal aya di mana ge moal anu mere jemangan ngabejaan doang aya ayatna dek menuju hakikat wa nafakhtu fihi min ruhi jati ditu pan urang roh urang lain urang picu lain urang pondok tah ngumbara di pondok mah kitu ge teu wau jeung tatangga jahajuna nya dagang tilok bora-bere ka tatangga pan zakat ge tilok atuh digendengna mun teh gering malulu ge ditelu eta tah ieu ulah samaraga ieu wa nafakhtu fihi min ruhi mantak ieu menuju kitab ieu menyaritakeun sirrun min asrarillah sirrul asrar geus ka hati ku urang bot di alam itu ka alam tetek ku di alam ieu supaya urang kuari bersih sarua jeung di alam itu nah kumaha ta carana kudu ngaguru teu guru bal bisa
supaya bersih deui sarua jeung carita dicontona Kangjeng Nabi Musa alaihis bersih zahiran wa batina nyana teh bisa balik deui ka alam itu sehingga mukalambah jeung Allah atuh urang geus sarua jalain jang Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi urang berangkat bidal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha mukalama jeung Allah atuh lain Kangjeng Nabi urang ge bisa urang bisa sok puasa saenggeus teh puasa urang mutih saenggeus teh mutih urang naik ka Gunung Karang kapan nah urutnya anak di dia boga kahayang anak yut bere atuh yut 0022 aduh aja udah orang balik ke Gunung Karang beli mobil nyeun imah beli sawah orenganan pakong nembus atuh lain sabaraha wa napaktu fihi mir ruhi teh kudu nunudukeunana nu geus nya urang lamun ku ari mangaji Fendi coba pangnudukeun ayat ieu hayangnya ya nuturkeun sia kain ayo gebrikan ta ku sia tah karung talakna kumpulkeun ku sia ih kudu mah engge dituduhkeun ka Allah geus ulah ka Allah beresan karung digaji ku aing sia sabaraha duit Pak Haji sabulan 30 poe beres guys pokoknya ese reangan ieu tapi lamun urang endek aya asal manjing wari mah boro-boro jadi waliullah jadi DPRG ijazah aspal dek jadi bupati ge ngadadak neangan ijazah aspal dek jadi karyawan ge robah ngaran robah lantaran teu boga nipu urang kos kitu mah bisa ditipu hayang jadi gubernur bisa lah tah mah kongkong balingkong hayang jadi bupati kongkong balingkong lah kecil tah mah urusan dunia ieu urang nek jandungnya embung cenah dicandung mah bebeja bae urang teh singlek bebeja urang single ka jendung kumaha ge nya percaya teu jadi bae kumang teh bae urusan mangke berat udah geus nipu bisa bae sebab makrifat bati Allah moal bisa katipu moal bisa aing wali emang nu angkat wali saha moal bisa Allah ya Allah imiti orang kudu belajar ngaji heula sehingga mae dina ilmu syariat sanggeus tamahir dina ilmu syariat lantaran Allah moal ngangkat walina jadi bodoh manya wali bodoh waktu itu na wali bodoh kudu pinter heula pilihan Kanjeng Nabi ge khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyar pilihan atuh wali ge sarua khiyarin min khiyarin min khiyarin itu bo asal tarangna hideung wali lain pantogeun ku sia tarang sia lain wali atuh lain bae beres syariatna rapuh mulai nyanan dek ka Allah khusus geus aya tanda-tanda dek ninggalkeun karamean dunia teu hayangeun kana dunia neangan nyana di jero hate mencerong hayang ka Allah dek siap ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan seperti sakumaha Kangjeng Nabi rinduna ka Baitullah ketika Kangjeng Nabi titah ngiblat ka Baitul Maqdis lihat deui
lihat deui Kangjeng Nabi teh ka langit mentah dirobah ieu ibadah teh hayang ka Baitullah rindu Kangjeng Nabi urang rinduna ka Allah percis kos Kangjeng Nabi rinduna ka Baitullah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah apalin kadayan Kangjeng Nabi rinduan ka Baitullah sehingga dirobah ku Gusti Allah iya ketika orang rindu bebeneran ka Gusti Allah iya tuh kayak jadi dikirim ku Gusti Allah guru set hidir cek Gusti Allah datangan Haji Pendi datang Waalaikumsalam hei kasih hadir emang terdagang ente modal orang si hidir sama tatanggana tukang lauk je iwa Kangjeng Nabi Khadir alaihis atawa Syekh Maulana Hasanuddin atawa Syekh Maulana Yusuf Syekh Asnawi atawa Syekh Abdul Karim Syekh Nawawi atawa Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Sunan Kalijaga saha baik atawa nu hirup kene hanya Allah engke nu baha kawasa anu ngirim guru ketika jelebadeg diangkat ku Allah jadi pilihanan berangkat nyana cuek bae kana dunia teh teu ngalirik sebelah mata teu hayang setik ngarasa dirina bahwa dirina kayak deka Allah hina dunia neule dunia kos kocomberan neule makhluk kos bilatung ya manusia teh atau kos bangbara hanya nguang kehiber uang kehiber percis bangbara naon pedulina orang ka bangbara nah seperti etalah mulai naik truk hayang kapanggih jeung ayat wa nafakhtu fihi min ruhi cukup sakitu bae lamun terus dipajang-panjang ente bisa molotot bae molotot balik ngaji ti dieu ge kieu ditanya ku pamajikan ka ieu kunaon ieu aya babaturanana ditanya ieu kunaon ieu molotot bae tadi tas ngaji sebuah teuing dahar oh ai kitu nah atuh lain deui tah mah ieu lah kuncina ieu mah kunci ya ayat ieu kunci fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ieu kunci ilmu hakikat ngan teu meunang dibahas leuwih jero sebab kaharti bae kuno bodoh ge kaharti bakal kaharti dumantak loba haju babentrok jeung pamajikan jeung anak jeung tetangga iya masukkan ayat ieu encan seimbang tapi lamun geus seimbang mah moal sebab syariat berjalan ieu di atas syariat biasa stabil okos anu mabok ti awalna lalaunan mabokna mimiti bir setengah gelas haju segelas haju terus kabeladina sabotol biasa baik terkendali biasa masalah nyana mabok ge saperti masalah tapi datang nginum sabotol bae bisa lak terus wah ieu budak ngaco ieu waduh surga ji tolol pokoknya di kocomberan surga iya mabok mabok teh kos gitu atuh sanajan gelek ge mimitina saeutik heula mimitina set leutik tat nambah deui rada gedean saeutik set wah indah oh ngalinting deui gede karak atuh datang segede cinggir bae modar sia emang kumaha gitu ikir cerita mabok dunia atuh sarua ngantek loba nu overdosis gitu nya hodei boh datang ekstasi inum magadon nginum nya bir lek teu kebal modar koit periksa dokter boh jantung terbakar Masya Allah atuh teu kira-kira
ka Allah ge sarua kudu lalaunan heula diicip-icip heula sebab kekuatan diri orang lain icip-icip heula terus dek ninggalkeun sangu tetep lalaunan heula biasa 2 piring sapiring setengah heula sapiring setengah lagi rada ngageter-geter ngaget nambah deui sapiring 3 3 perapat tuh menang langsung kayak sapiring setengah rada kuat sapiring kebal mulai kurangan setengah piring naik deh 2 piring tidak datang itu gitu udang penting ya udang baheula ulah ka salat asal hudang behelanan teu dek naon tadi kan uti hudang behelanan tadi rizki asal hudang baheula dek naon tadi naon kayak kaditu da karat udah salat tetep salat 2 rakaat bae kaditu da salat nambah tuh karak nikmat teu bisa sekaligus lamun dibere langsung ayat wa nafaqtu fihi min ruhi edan kena falamma ta'allaqatil arwah barang nyantel ruh kana jasad asup roh nu suci teh anu tatari dawuh jeung Allah teh sup ka jero awal kurang nyantel wa anisat bil ajsad nyana didinya teh betah jasad dahar jasad nginum jasad sare terus unggal poe kitu bae malah poe minggu mah ditambah isuk-isuk ngawuduk heula ngopi ngajina ge ngahareupan asbak kopi aya poar keur ngaji bae ge nya mah ngaroko bae ngopi atuh komomoran lain ngaji nya mah meureun bisa gopak di kopi tau mah yantel roh betah di jasad kabawa ku irama jasad kabawa roh kabawa ku irama jasad malah mah istiqomah nyana asal isuk-isuk ngawudu jam 11:30 beatu dahar ke berang makan siang ke peting makan sore dah terus be sarena ge istiqomah roh nu suci kabawa ku irama jasad mulai kuari wa nasiyat matuhizat minal ahdi wal misad pohon karena janji-janji anu geus dijadikeun roh tina perjanjian tadi yaumi alastu birabbikum dina poean alam alastu birabbikum ketika di alam arwah mapan ditanya hai arwah nun Gusti alastu birabbikum lain takaula pangeran anjeun qul cak arwah bala syahidna sumuhun abdi nyaksian Gusti teh pangeran abdi tapi roh barang diasupkeun ka jasad kabawa ku irama jasad dahar nginum sare datang ka pohon ka Gusti Allah nasihat matuhidat aya anu kafir teu percaya sama sekali pangeran teh Allah naudzubillah musyrik dan munafik naudzubillah bidzalik geus tamah kacau balau aya anu percaya ka Allah ngan teu nyaho salat teu nyaho puasa cara si eta saha eta bae pokona lah deukeut imah urang teh tukang geunana geus sok adu kotok bae ditanya mah siapa pangeran Allah ngeuleuh KTP da bener Islam tapi salat teh loh
puasa teh zakat boh zakat alergi haji mbu lu tadi teh alastu birabbikum aya nu belah dieuna sok salat puasa terus barang jadi DPR kakabeungan kumaha kaburuna terus kabelah dia da pohoan alastu birabbikum bala syahadna wa dhannu annahum ilayna la yurja'un manehanaku nuturkeun kana irama jasad sehingga wa dhannu annahum boga sararangka arwah teh yang dirina teh la yurja'un moal dibalikeun deui ka Allah masya Allah palam tarji ilal watanil asli makanya na teu babali inget-inget daerahnya nado bangsa asal kampungnya nado bangsa asal tempatnya nado bangsa asal sumbernya nado bangsa asal panta tadi narohma urang ditu kuari jadi urang dia ke bakal balik di kaditu pohoannya na wazannu annahum ilaina la yurja'un kulantaran neuleus sepak terjang manusia nu dijero jasadna aya arwahan kos kitu ditilik di pakotaan nyembahna ka patung nu ka batu anu ka kayu aya dinu nyembah ka jabatan nyembah deui ka harta datang ka poho ina tata krama pohoan kuari teh kana akhlak anu mulia dedeuhnya Allah ieu mah kudu ngutus jang bener-bener tayarhamur rahmanul musta'anu alaihi dedeuh jeung nya Gusti Allah anu memang bakal nuhungan ka para arwah dengan cara biinzalil kutubis sabawiyah masyaallah ieu kitab ku pohara-pohara tintuan Abdul Qadir ngarang datang ka urang terlena ieu ngadengekeun ieu nyaho mun dibacana kudu teu bisa mah ieu ge urang kudu bisa pulang hese ieu hese lain alagaan Allah dedeuh jeung nya karo nu mantak Allah nurunkeun kitab dimimiti kitab nu urang teh nyaho jumlahna 114 kitab kemudian diperkecil menjadi 4 Zabur Taurat Injil Al-Qur'anul Karim kunaon eta Allah dedeuh di masa Zabur di masa Taurat di masa Injil kuari di masa Al-Qur'anul Karim tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli ngelingan Gusti Allah ka para arwah bahwa urang teh boga lembur nu asli geus Quran ngajelaskeun hei pendi goblok sia ulah korupsi bae ulah nonton TV bae geus kolot tolol tapi teu ngarasa ditolol-tolol tah nya mah tenang bae kos nu moal balik ka ditu moal duh cek jangan nu pae nu ngarora bae mah teu moal kebel deui pen aduh Gusti Allah doaku Quran ngajelaskeun tazkiratan lahum bizalikal watanil asli sing hade cek Al-Qur'anul Karim ulah geridit sing hade ulah mabok sing hade ulah zina sing hade ulah korupsi tazkiratan lahum bizalikal watanil asli kade ulah perebut jabatan kade ulah perebut keagungan kade ulah perebut kemuliaan siapa galembur nu asli bakal balik ka ditu nu mantak kangjeng ngutus kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi diutus teh 2 3 4 artina kami ngutus ka anjeun Muhammad hiji syahidan
wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi siraja. Masya Allah, kurang kuat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ita Kanjeng Nabi teh ngelingan tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli, bahwa orang teh boga lembur nu asli di ditu. Di mana? Di ditu. Yuk urang ka ditu yuk. Saya nundek teh heula yuk. Ah tuh geus cek dia tuh. Sakumaha rem angin beus ces. Nyaro balik. Ka lembur asli embung waka betah jasa meureun di kampung pondok. Ya Allah, ya Rabbi sakitu tatanggana nu geulis ge. Ku betah. Tah ieu. Tazkiratan lahum bidzalikal watanil asli. Masyaallah. Zabur ngelingan hei dulur. Cek Kangjeng Nabi Daud urang boga lembur nu asli. Taurat ngelingan Kangjeng Nabi Musa hei dulur urang boga lembur nu asli. Injil Kangjeng Nabi Isa ngelingan ka para kaum Nasrani hei dulur urang boga lembur nu asli. Kangjeng Nabi urang ngajelaskeun hei dulur urang boga lembur nu asli. Salatu wassalamu ala khatamir risalah. Tawi rahmat Allah kang den parangi kalawan ngagungaken lan hormat Allah. Kumoga tetep ing atas khatamir risalah kang mugasi risalah wal hadi minadh dhalalah lan kang nuduhkeun saking kasasaran wala musyarrifir rasuli lan ing atase kang mulyane pirang-pirang utusan di asyrafil kutubi wal kitab lan ing atase musyarrafir rasul kang den mulyakeun saking pirang rasul kalawan leuwih mulyane pirang kitab di ashabil kutubi kalawan leuwih mulya pirang-pirang kitab wal kitab tegese kitab Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad an-nabi lumi kang dari nabi tur kang bangsa umi al-arabil amin kang bangsa Arab al-amin tur kang kapercaya wa ala alihi yahudatil mu'tadin lan ing atase pirang-pirang keluargane Muhammad pirang-pirang kang nuduhkeun ingkang oleh pituduh kabeh wa sahabihi lan pirang-pirang sahabate Kangjeng Nabi Muhammad al-akhyar pirang-pirang kang den silih muntakhabin tur kang den selir kabeh salama tasliman katsira lan muga hormati Allah kalawan hormat kang akeh tasliman katsira kalawan hormat kang akeh. Sadaya puji tangtu ka Allah. Lamun bahasa sadaya berarti loba. Dihitung lobana ternyata aya 4. Aya puji hadis alal hadis. Puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis. Eta kabeh puji nu Allah. Puji hadis alal hadis, mujina makhluk ka makhluk, urang muji ka papada urang. Eta puji nu Allah. Puji hadis alal qadim, mujina makhluk kanu maha qadim yane ka Allah. Urang muji ka Allah nu Allah. Puji qadim alal qadim, muji na Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah. Puji qadim alal hadis, puji Gusti ka makhlukna nu Allah. Jadi kabeh puji teh nu Allah. Nu urangan. Nu mantak nalika jelema hayang kapuji ria. Ngaranna ria. Jadi ria teh termasuk kana musyrik. Ngan musyrik khafi.
sebab nu hayang kapuji mah Allah jeung anu wajib dipuji Allah sebab puji sadayana kagungan Allah. Ketika urang hayang dipuji urang nyarupaan ka Allah musyrik ngan khafi. Urang make baju golak-gilak cak pikiran orang supaya pantes kadele ku makhluk abe bagus kadele ku makhluk ria. Urang make cincin golode. Oh yes. Hayang kalem abe pajar dukun. Ria. Urang salat berjamaah nu mandak berjamaah sia kunaon mandak berjamaah di ditu aya pimitoeun aing ria. Sia nu mandak ngaji poe minggu kunaon tatangga aing masuk ngalem kan besok ngaji poe minggu geus aing mah abe tatangga aing nyaun bawa aing ngaji ria. Mang tadi namun teu ngaji kuari ngaji pemajikan ngajakan bae i pemajikan senangeun ya salamun aing ngaji lah aing ngaji bae demi cintrong ria sarua bae jasa yang mulus usolli di usolianana maka lillahi ta'ala kabe maka lillahi ta'ala pi buktinan teu urang nu maka lillahi ta'ala jun teu asli nama hakikat nama teu lillahi ta'ala urang teh urang encan kaasup syahadat minimal munafik ieu bangsa beungeut munafik kabeh embung nya di munafikeun mah tetep sunan aduh mantak di makom ieu urang syahadat berguna atau di makom itu mah lantaran can aya rasa apan asyhadu teh nyaksian abdi ai nyaksian mah kapan kudu geus bener-bener menghadiri tah hesena teh lain padu illallah 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 wuh udang-udang nasa gede roda Vespa berincan kaharti syahadat can karasa syahadat can karasa atuh can jadi rekatna nementak urang asup ka wilayah eta dituntun supaya asyhadu urang bener nyaksian abdi bahwa saenyana pangeran wajib disembah eta Allah. Nah kuari kasaksian bahwa Allah teh bener pangeran kumaha kasaksianana kurasa Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu ku urang Allah teh kadeuleu anta budallah ka annaka tara wa illam takun tara ka annahu yarak. Can datang kadinya can jadi norekat mah sanajan kuari ngaharamkeun sapeker sanajan manehna ngaharamkeun make calana cek ulah mah awewe nu haram make calana mah lalaki ulah make awewe teu make tere hese ieu kitab teh apa hendak mengarah kadinya
ndek mengarah kadinya ya kitab ya diaji kuno masantren bangpak ya kitab ya walailah gadek mengarah kadinya tah ndek supaya asyhadu teh ya karasa abdi nyaksian karaksa nyaksian mah kadeule hadir wali Allah maka rasa hadirna jeung Allah wali Allah maka deule Gusti Allah lamun nyaritakeun kadeule atuh hese dicaritakeunana lantaran teu urusan rasa jelema diheureyan di naon kitu ngaranna di naha-naha lantaran nyanana kasep kunaon ibu kakak bogonya hidungnya pendek tapi tetep baik lantaran karasana ngeunaheun meureun gojana rasa beda aya ikatan batin antara Ki Zaid jeung Sarwiti sadajan Ki Zaid nama kasepna luar biasa Sarwiti jorena luar biasa deh tetapi aya ikatan batin lain deui perasaan lain deui nah urang ge supaya datang karasa ulah aya puji-puji anu nempel di diri urang hayang kapuji ulah adapun batur muji ka urang terserah batur adapun urangna ulah hayang dipuji nah ieu kitab teh deuk mengarah ka dinya sirrul asrar rahasia ning pirang-pirang rahasia yakni di jero rahasia teh aya berbagai rahasia-rahasia naon eta ma'rifatullah naon eta nurun ilahiyun cahaya ilahi urang lamun nyaritakeun dina kitab nu tadi mangan sakadar nyaritakeun wudu salat bag-baganana zahir bagian ubudiyah bagian muamalah bagian munakahat bagian jinayah sakitu tapi ieu mah lain eta ieu mah dek nerobos ka jero kolbu dek dideule di kolbu teh aya naonan bakal kajawat di jero kolbu bakal kajawat aya naonan masyaallah karim anu aya di jero kolbu teh bakal muncar kana beungeut lamun di jero kolbu aya nur ilahi di beungeut aya nur ilahi lamun di jero kolbu aya apansa di beungeut aya apansa lamun di kolbu aya sekupi di beungeut aya sekupi lamun di kolbu aya wanita di beungeut aya mencong-mencong kajawat ya Allah ya Rabb sahabat rek namu kasih Dina Utsman di jalan aya wanita ngajak seuri dilirik ku sahabat bari senyum geus eta mangan sakur sakitu datanglah ka Dina Utsman assalamualaikum waalaikumsalam cek Dina Utsman mana teh zina cek Dina Utsman zina kaget sahabat iraha zinahna nuntut ka Dina Utsman bawa jak ulama henteu zina seuri Dina Utsman ulah marah cek Dina Utsman ngaku jeung teu ngakuna engke terhadap maneh sorangan mah tapi kula teh zina tapi kula ditingali di mana mata anjeun aya seorang wanita senyum langsung minta hampura ka Dina Utsman cek sahabat dia nabi akhir zaman tos teu aya wahyu parantos teu aya tetapi aya kene manusia anu seperti jelema nu dibere wahyu di mana mimitina ieu ngakunya na bahwa tadi kula awewe ngajak senyum wow atuh lamun Dina Utsman nyaritakeun kos kitu kuari ge hamba-hamba Allah aya nu model Dina Utsman kuari ge aya nu tadi ngabonceng jahe kudu kanyawan kuari belah mana cenah ge mal dibejakeun geus puguh anu hayang ping-ping herang masyaallah ping-ping ieu rek herang deukeun teh jatuh kadeun
Asallah menyon eta na bae. Tah kan Sina Usman mah bisa neuleuh di mata aya wanita, di mata aya jabatan, di mata aya mobil, di mata kadeuleuh. Ya Allah ya Rabb emang teu kadeuleuh atuh kadeuleuh. Sinar nu aya dina kolbu ka dieu, ka mata, ka tarang, ka pipi. Nu bisa nele di mata, nu bisa nele di tarang, nu bisa nele di pipi. Allah Karim. Mentak sing hade jeung ahli Allah mah. Nyana sok senyum baik itu nyaho nyana mah sebenarnya. Atuh macem-macem. Kumaha Allah merena. Mantak loba nu kaget ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ka Sayyidina Umar, ka Sayyidina Utsman, ka Sayyidina Ali. Ketika berbarengan jeung nyana loba hal-hal anu percis seperti mukjizat. Nah, ieu naon ye? Di dadana di kolbu nangis eueuna naonan kecuali Allah. Geus datang ka sirrun min asrarillah, ialah sirrul asrar. Jadi sadaya puji kagungan Allah. Oh, lamun dibahas make alat panjang. Al-nabi zalil jinsi jinsul hamdi. Alil istighraqul hamdi. Al-gitu alil ahdi. Alhamdul mahud. Tebak itu mah bagian santri guys. Netong mondok geus nyaho kaler kidul tuh. Nyaho kaler kidul tuh atuh guys. Masya Allah Karim. Nikmatna urang ngaji kos kitu tah. Jinsul hamdi, kullul hamdi. Alhamdul mahud. Wah, geus geunaheun jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh lam naga sarua bisa lil milki, bisa lil istiqaq. Mantak lillahi iku milik kadu Allah, lillahi ku gitu kang kahak kadu Allah. Atuh bisa bae. Masya Allah Karim. Geus geunah. Geus alna 3, lamna dina lillahi 3 kali 3 jadi 9. Geus bisa kurang dibaca 9 macem. Coba hiji-hiji kiai moal geus datang ka asar atuh. Engke bae teh mah mondok. Kiai cenah kula geus kolot di masjid. Emang di pondok pesantren teh narima nu kolot. Nu kolot ditarima, moal kebel pesantrenna teh nu kolot mah. Moal kebel bener teh mah ditarima jasa. Kula ge aju nelean lahan bae di itu belah mana. Aduh Gusti Allah. Pagawean santri nu ngora keneh togos kitu. Al-Qadir teh anu maha kawasa. Qadir teh mustaq. Jadi di dia ta'liqul hukmi bil mustaq. Cik ahli nuzur mah ta'liq bi mana tartib. Jadi berarti tartibul hukmi bil mustaq. Bisa diusir bi kaunil mustaq min illatan. Nuduhkeun bahwa mustaq minhu teh alat. Jadi al-Qadir teh mustaq minhu qudrat. Jadi kana qala alhamdulillah liqudratihi. Seluruh puji ada datang ka Allah. Nah, liqudratihi kulantaran kawasan Allah. Beuh, mantap jasa. Ye, ngaji teh lamun dikitu-kitu teh resep. Beki puyeng maksudna. Waktu kororo. Segedengkeun geus jelas. Andal ilat tutasur dalil wal ma'lul tutasur dawan. Ilat bakal jadi dalil, maklul bakal jadi dakwah. Itu teh. Non dalil kudrat, non maklul netepkeun puji ka Gusti Allah. Eta dakwah ngaranna. Jadi atuh Allahu mustahiqun li jamil mahamid. Allah ngahakana sakabeh puji di dalilan. Nu mantak Allah ngahakana sakabeh puji li kudrati lantaran maha kawasana Allah. Geus kurang bisa dijieun dakwah jeung dalil. Lamun nyaritakeun dakwah jeung dalil berarti aya muqaddamah sughra muqaddamah kubra natijah. Berarti urang make ilmu mantek. Tinggal neangan martil bae. Aduh Gusti Allah bagus. Ngajalat teh kos gitu. Anu mantek eta ayat bisa dibongkar ku urang dipreteli ayatnya per kalimat
dipreteli ku urang teh antara mubtada jeung khobar dipreteli ku urang kobe mimiti make almut sorot tentang mustaq jeung mustaq minhu kumaha ieu teh istiqoqna apa istiqoq shagir apa istiqoq kabir apa istiqoq akbar eta kudu kajahon emang kumaha gitu budak kuari mah menang hadis dina majalah ge geus saudara sekalian ya tanya kurang mustaq minhuna tanya kurang istiqoqna emang kumaha gitu iya aya istiqoq aya fan istiqoq salah satu fan di antara 12 aya fan istiqoq jangan nyahokeun pa mustaq minhu anana kumaha qadir di mustaq dina naon tina qudrat ieu teh istiqoq shagir apa istiqoq kabir didolo ku urang dina kalimat-kalimatna huruf nu aya dina mustaq minhu jeung huruf anu aya dina mustaqna disapagodoskeun ku urang sapagodos awan teh emang teh hese ngaji nu mantek teh kipu doli aing kudu dibayar ge hese ngaji tuh bisa maka dinya bae hese ngaji teh lalagan ya Allah ya Rabb tuh kan iya lain lalagan ngaji dipreteli ayat per ayat jadi itu lain wajib puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat kunaon atuh kadituna wa yajibu shaumu likulli mukallafin aqilin kunaon dari kos kitu di mana eta bongkar ku urang di urang ge loba mun bengkel bisa bongkar pasang teu bisa jadi na Al-Quran nama aqimus shalah wa atuz zakah kunaon atuh dina kitabna jadi watajibus shalat bongkar ku urang nah hendak kadeleuna bangun lalawara di pondok pesantren malalagaan padahal keur ngabongkaran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim melalui alat-alat anu 12 belajar sorop heula nyana fa'ala ya fulu fa'ala nasara yansuru nasra darabayati wa darban dos kabelah dituna wa hum ya hum antum anak manuk atuh belajar kitu heula kabelah dieuna belajar nahu mimiti amil heula ilmu nalawamila pinawamil mi'atu amil lanjatun manawiatun terus amil teka bagi dua malah jadi tilu gua rima hiji amil zabdi kedua amil manawi katilu amil nikah ada pelanggaran anak namantek bisa maca kitab deh kumaha ngaran amil abdi naon cirina kumaha ngaran amil manawi sabara amil abdi sabara amil manawi jadi geus urang gok ngaca kitab teh oh geus kaharti langsung geus mantak kiai mah lamun di imah ustaz santri kieu bae di imah tanelekeun kitab unggut-unggutan benar tanya ku anakna teh teh keincuna kunaon unggut-unggutan teh kunana teh hebat jasa oh jaeunya pinter meureunnan bapak kolot teh orang di dalam teh aku incuna bah tibalik kitabna bah sia jasa orang aki-aki teh kos gitu ya Allah yalah Al-Qadir geus urang dijadikeun muqaddamah sughra muqaddamah kubra engke bijil natijah hayangnya Allah mustahikun li jamil mahamid dialatan kulli qudrati jadikan gora ya ieu mah kulantaran rada kurang sehat kayak insyaallah leuwih